وعنبه وبعلومه نفع مبارك لنا ولدينك وللناس أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika sareng misti ka anjeun bil huzni kalawan prihatin wal igtimami jeung rasa bingung bisababima kalawan sabab perkara yang zilu anu lungsur ieu ma minal balaya tina pirang-pirang balai wal wabai jeung panyakit wal golai jeung paceklik harga mararaha paceklik itu panen gagal wal pitani jeung pirang-pirang fitnah watawajjah jeung kudu madep anjeun ilallahi ka Gusti Allah fi ayyak syifa dina yen ngaleungitkeun Allah zalika kana mayang zilu anhum ti jalma-jalma ma'at taslimi sartana pasrah liqadaihi kana qadana Allah wa qadarihi sareng papasten Allah wa qad qala sareng nyata tos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ari saha jalma lam yahtamma anu henteu mentingkeun man bi amril muslimina kana urusan jalmi muslim palaisa mangkalain ieu man minhum eta ti golongan muslimin naudzubillah kementingkeun kepentingan batur nu sarua agama Islam berarti sarua jeung urang lain ti golongan muslimin. Wa qala sareng ngadawuh Nabi shalawatullahi alaihi masalul mu'minina ari perumpamaan pirang-pirang kaum mukmin pitawaddihim dina silih pikadeudeuhna mukminin wa ta'atupihim jeung silih nyaahna mukminin tawaddud mah mikadeudeuh ta'atuf mah mikanyaah eta masalul jasadi saperti jasad al-wahidi nu sahiji saperti awak hiji kumaha idastaka di mana ngarasa nyeri minhu tina jasad naon udwun hiji anggahota tadaa mangka silih ajak lahu pikeun ieu udwun naon sairul jasadi sasesana pirang-pirang jasad bil humma ku panas tiris wasahari jeung nyaring peuting da urang bisulna mah dina pingping nyerina mah saawak-awak gitu mun aya nu caci maki ka kaum muslimin nu sejen ulah reteh wae da urang sarua muslim kal jasadil wahid
Wa qala sareng ngadawuh Nabi ida asda di mana midamel sae ilaika ka anjeun saha muslimun jalma muslim ma'rufan kana hiji kasaean pajazih mangka kudu ngabales anjeun ka muslim biqobulihi kalawan narima na ieu ma'ruf minhu ti muslim wa syukrihi jeung syukur kana ma'ruf dimana dibere ku batur tampa wa syukrihi nganuhunkeun kepada jalma wa mukafaatihi jeung mulang tarima ma'ruf batur mere hade urang ge bere hade ka batur failam takdir mangka lamun teu kaduga anjeun aduh rek malesna kumaha ye bingung alaiha kana eta mukafaat au kana tawa bukti ieu muslim teh miman eta ti golongan jalma tuhisu anu mikasieun tuhisuhu nu mikasieun ka ieu man naon al mukafaatu mulang tarima narima bales gitu da si eta mah beunghar pantes mere oge piraku ku urang kudu dipulang tarima Palaika mangka mistika anjeun biduai ku ngaduakeun lahu pikeun ieu muslim. Da itu mah beunghar atuh da teu pantes dibere mah nya geus doakeun sarua kitu oge. Alus dibales ku alus gitu. Wa qad qala sareng nyata tos ngadawuh Nabi alaihi salatu wassalam lao uhdiya lamun dihadiahan ilaya ka kaula naon diraun cokor embe au quraun atawa cokor sapi lakobil tu yakin nampi abdi cek Rasul itu. Walau doa itu jeung lamun diulem abdi ila diroin kana hidangan ceker embe au kuroin atawa hidangan ceker sapi la ajam tu yakin rek nyubadanan kuri. Wa qala sareng ngadawuh Nabi man ari saha jalma istona'a nu ngadamel ieu man ilaikum ka aranjeun kabeh ma'rufan kana kasayan fakafiu mangka kudu ngabales aranjeun kabeh ka man fa ilam taqdiru mangka lamun teu kaduga aranjeun ala zalika kana ngabales pada'u mangka kudu ngadua aranjeun kabeh lahu pikeun ieu man hatta ta'lamu saingga nyaho aranjeun kabeh annakum sanyana aranjeun kabeh ta qad kafatumu nyata geus ngabales aranjeun kabeh hu ka ieu man. Wa qad qala sareng nyata ngadawuh Nabi alaihi salam man qala liman asda ilaihi man arisa jalma qala eta nu ngucap man liman ka jalma asda anu nyieun kaalusan ilaihi ka ieu man ma'rufan kana hiji kaalusan jazakallahu khairan katsira kana ngucap jazakallahu khairan katsira
jaza mugi ngabales ka anjeun sa Allah Gusti Allah khairon kana kasaya. Pakod ablago mangka nyata geus ngabangetkeun ieu man. Mangka nyata geus ngabangetkeun ieu man. Pisanai dina ngalem dina muji. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun antak siro kana yen nganyerikeun anjeun kolba muslimin kana manahna jalmi muslim birodi soni atihi kunolak nyieun hadena muslim. Alaihi kasih muslim wa anta lama jeung yen nyao anjeun annal wasila sanyana anu nepi ilaika ka anjeun ala yadaihi kana dua leungeunna ieu muslim. Innama huwa pastina ari ieu wasil minallahi eta ti Gusti Allah hakikatan dina hakikatna. Wa innama huwa jeung pastina ari ieu wasil musakhorun eta ditalukeun makhurun tur anu dipaksa. Wa qala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sajalma atanu dongkap hukaman naon sayun hiji perkara min goiri mas'alatin bari lianti pepenta wala istisyrafi nafsin jeung teu ngadeukeut-deukeutkeun awak parodda mangka nolak ieu man hu kana ieu syai. Pa inna ma yaruddu mangka pastina ari nolak ieu man hu kana syai alallahi ka Gusti Allah. Wa fi raddi jeung eta tetep dina nolakna apatun ari aya pancabahaya azimatun anu gede. Wa ya sareng ari ieu afah eta annal ammata sanyana pirang-pirang anu bodoh nu awam majbuluna eta diwatekeun kabeh ala ta'dimi man kana ngagungkeun jalma ya rudu anu nolak ieu man silatihim kana pamerekna ieu ammah nya bener alaihim ka ieu ammah parubama kana mangka terkadang bukti saha alhamilu naon alhamilu nu ngadorong liba din nusaki kana sawarehna pirang-pirang ahli ibadah ala roddi kana nolakna pamasih at-tadzahura eta nembongkeun bizuhdi kalawan zuhud hirson karena kasangserem kadedemes minhu tiye ba'din nusak ala husulil manzilati kana hasilna kapangkatan ingdahum mungguh jalma awam. Wa min hahuna jeung tina lantaran kieu kana tabukti sabadul muhaqqiqin sawarehna ahli tahqiq
ya khudu eta nyandak ieu ba'dun min aidin nasi tina pamere jalma-jalma zahiron dina zahirna sumayata soddaku tuluy nyodakohkeun ieu ba'dun bihi kana perkara sirron dina waktu anu samar bahkan waqad yajibu terkadang wajib naon arodu nolak fi masaili dina pirang-pirang masalah waqad yundabu terkadang oge disunatkeun ieu rodu iraha wae wajib nolak jeung sunat nolak minha eta tetep ti sapalina ieu masail ayyuh mala ari yen dibawa ilaika ka anjeun naon mak perkara ta'lamu anu apal anjeun ao tazunnu atawa nyangka anjeun bi alamatin kalawan pirang-pirang ciri annahu kana sanyana ieu emak teh haramun eta teh haram apal haram nu dibikeun teh atawa ngasilkeunana tina barang haram wajib nolak eta mah sanajan nu mere oge gitu awatuh mala atawa dibawa ilaika ka anjeun naon sodaqotun wajibatun sodakoh anu wajib sodakoh nu dinadarkeun sodakoh wajib ala dzonni netepan kana sangkaan annaka kana sanyana anjeun eta min ahliha ti ahlina sodakoh sedengkeun wa anta jeung ari anjeun lasta eta lain anjeun kadzalika eta saperti kitu teu kaasup mustahik urang teh tapi geuningan dibere zakat tolak eta mah teu rumasa jadi mustahik mah wa minna eta tetep ti sapalina masail ayakuna riyen bukti saha al musdi jalma nunyieun hade musdi teh ilaika ka anjeun zoliman eta nu zolim musirron tur anu nganggerkeun ala zulmi kana zolimna watahsya jeung sieun anjeun iza qabilta nalika narima anjeun ma'rufahu kana kahadean ieu si dolim anna qalbaka kana sanyana ari hate anjeun yamilu eta condong ilahi ka si dolim au tudahinu atawa lembek anjeun ka si dolim sieun gitu pidini dina agama au yaglibu atawa ngalindi ala zonnika kana sangkaan anjeun naon annaka sanyana anjeun mata iraha qabilta nampa anjeun minhu ti si dolim sayan kana hiji perkara yasiru mangka jadi ieu mate bihai sulayuk balu sakira teu ditarima mingka ti anjeun naon ma perkara tulqihi anu nganepikeun anjeun kana emak ilaihi kasih dolim minal haqqi tina hak wa minna sareng eta tetep ti sapalina masail anta lama ari yen nyaho anjeun min hali insanin tina tingkah hiji jalma annahu kana sanyana ieu insan yaksidu eta ngamaksud insan
bisilatihi ku ngabarengana insan idlalaka kana nyasarkeun anjeun dibere tapi nyuap gitu supaya daek ngilu ansabilillahi ti jalan Allah bimusaadatihi kalawan nulunganana ieu insan ala batilin kana perkara nu batil au ala tarki hakin atawa kana tinggalna ieu hak wa min hada jeung eta tina ieu masalah hadal qabili jeung eta tina ieu nampa ma'ari perkara ia hudu anu sok nyokotu kana emak sa'al qadi seorang hakim wal amilu jeung anu migawe wa ghairuha jeung lianti qadi jeung amil min wulatil umuri ti para pimpinan pirang-pirang urusan wa minal khosmaini ti dua jalma anu mumusuhan au ahadima tawa salah sayjina khosmain ida tarofa tarofaha tarofa'a ida tarofa'a di mana silih laporkeun duanana ilaihim kawulatil umur wahada sareng ari ieu huwa ari ieu da arrosya eta barang sogokan al muharramu nu diharamkeun walau jeung eta tetep rosyal muharram tatimmatun ari pirang-pirang panyampurnaan madzukuratun nu dicarioskeun pi mawadi'iha dina pirang-pirang tempatna ieu tatimmat palaika mangka mistika anjeun birodi kana nolak pijami hadhil masaili dina sadaya ieu pirang-pirang masalah al mazkurati nu dicarioskeun